Nanti kita bajedorin. La selesai. Beh kuloneun pengkolan nu kasaguling aya sasak anu jadi paninengan kuring sasa panjang nutugeun Bandung Cianjur diliwatan Balarea mentas Walungan Citaharu nu katelahna nya sasak Raja Mandala sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna cinta mimiti nu cenah hese pohona lami ngancik dina raga sumerah dina rarasa nya sasak Raja Mandala hotel kelet nu munggaran rek ngajak pacar tersoca kareget hati deg-degan nyasasa Raja Mandala ayeuna keur ngahiberan yen kuring rejeun manehna kiwari geus barana masih DB Production bilang di CFK nah ngegodo lagu keren biji deui keren Pak Kadusku ditunggu masih di Lalang Sound System. Ibeh kuloneun pengkolan nu kasaguling aya sasak anu jadi paninengan kuring sasak panjang nu nepungkeun bos elas ke Bandung Cianjur diliwatan Balarea mentas Walungan Citaru nu katelahna nya sasak Raja Mandala sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna cinta mimiti nu cenah hese pohona lami ngancik dina raga dina rarasa nya sasak Raja Mandala hotel kelet nu munggaran rek ngajak pacaket soca kareget hati deg-degan nya sasak Raja Mandala ayeuna keur ngahiberan ayeuna kuring rejeun manehna kiwari geus barana masih di bonus DB Production lagi bos elas aya bos elas bos elas bos elas mah kudu karita bos elas aya bos elas di bos elas aya bos elas bos elas ayo abang ayo hei aya bos elas di dia aya bos elas aya bos elas bos elas
Sageningan. Buajat, disusul buajat. Alah. Bos Udi nuana. Di beh kuloneun pengkola nu kasaguling. Aya sasak anu jadi paninengan kuring. Sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur diliwatan Balarea mentas walungan Citarum. Sini saya. Jangan lupa YouTube Bentang Junior Channel. Dulu sini. Nu katelana ngasasak Raja Mandala. Mana Bos Udin? Sasak tukang palantara. Nu mana Bos Udin? Cinta kuring jeung maneh. Oh ketosan. Cinta mimiti nu cenah. Hese pohona kami ngancik dina raga sumerah dina rarasa. Hei Bos Udin nyasasak Raja Mandala Hotel Kelet numunggaran Bos Udin eta disebut seur dekajak apa caket socak karek hati dengan hiji wae ada di YouTube nyasasak Raja Mandala hiji dia tuh Bos. Ayeuna geus ngahiberan atuh nuhun Bos Udin. Pak Kadus dieuna kuring teu jeung manehna Pak Kadus anu bageun beang ge diajak ka luhur. Kiwari geus barana musik. Hei Pak Kadus. Alah nanti ada di YouTube Bentang Junior Channel, jangan lupa sasa. Pak Kadus layar joget sini Dedek, sini saya. Alah Pak Kadus, ayah Pak Kadus. Masih bos kita Tawer. Ayo di beh kuloneun pengkola nu kasaguling. Aya sasak anu jadi paninengan kuring. Sasak panjang nu nepungkeun Pak Kadus. Pasir impun seke jengkol diwari geus baranahan mentas walungan batu templeng. Atos nuhun anu panida ya. Anu katelahna nyasasak Raja Mandala. Sasak tukang palantara Bos Udin. Cinta kuring jeung manehna. Cinta mimit dinu cendah. Joget deh. Hese pohona lami ngancik dina raga sumerah dina rarasa. Di sini atuh sama Om Dika di sini joget berdiri. Nanti ada di YouTube. Nyasasak Raja Mandala perutnya. Hotel Kelet numunggaran. Ayo Dek. Arek ngajak pacaket soca. Kareket hati deg-degan. Nyasasak Raja Mandala kiwari geus barana. Atuh nuhun sadayana. Ya ratos di panggung sadayana. Yen kuring lagu naon? Laguna. Ya. Geus barana di atas Pak Kadus. Nyasasak Raja Mandala hatur nuhun Bos Las Bos Udin di atas Hotel Kelet numunggaran. Arek ngajak pacaket soca. Kareket hati deg-degan yang cinta. Goyang perut. Nyasasak Raja Mandala. Ayeuna geus baranahan yen kuring rejeung manehna. Wari geus baranahan. Masih nyasasak Raja Mandala. Numunggaran yang cinta diantos. Arek ngajak pacaket soca. Kareket hati deg-degan. Nyasasak Raja Mandala kiwari geus
baranahan yen kuring tejeng manehna kiwari